Abah, pesenan geus aya. Oh, anu pasea, sanu pasea. Lain aya nu pasea. Kamari teh geuningan pesen urang teh eta buah mangga. Oh, tatangga pasea mah bakat rumah tangga mah. Ieu tatangga sakitu runtut raut mungkin we wajar sakudang sakedeung mah pasea ge eta mah perebut paham saeutik atuh meureun aya anu beda, beda teu sajalur. Aya kitu naon gara-garana teh cenah euy? Lain aya tatangga pasea. Urang teh geuning pesen buah mangga jang ciroro. Oh, ngagaro. Oh, panggarokeun meureunna nya. Oh, akibat ngagaro jadi pasea meureun biasa nya salaki jigana teh nya atuh tonggong nita panggarokeun mungeun meureunna nya kitu jadi pasea meureunan piraku mah teu ngagugu atuh sugan cenah ngagarona kumaha. Lain aya nu pasea tatangga. Di mana eta nun teh anu kamari geuningan pesenan geus aya. Tuh ngadadago ciroro ti tadi mah zaman dulu. Oh, ku parud atuh pantes ai ku parud aya meureunan bolekseknya digasrok jiga namanya ieu nah aduh ngagarona oh pantes rek pasea oge atuh ai kitu mah. Nurut ku nurutna ge anger kudu boga patokan atuh nya ngagaro ku parud atuh beak meureun pantes rek pasea oge da peurih meureunan. Lain aya nu pasea tatangga. Da nu pasea tatangga. Yo, kapan urang teh tada teh kade urang teh pesen buah mangga. Itu tuh ciroro ngadadago mun kalang erera ngaliwat ya. Kapangi kalah zaman doon. Da ai ku parud mah tong boro-boro batur atuh masing abah gerek ngamuk meureunan asa di pangbarud kalah batan kalapa make diparud. Digasrok parud bakal racas atuh cah heueuh atuh ai kitu mah. Geus we ai kitu mah keun we bajar pasea ge ai kitu mah sugan teh pasea teu pupuguh bieu mah euy. Kadewe maneh ulah nurutan ge mun dititah ngagaro teh ulah make jeung ku parud nun teh. Yuk, lain aya nu pasea tatangga teh da nu pasea tatangga. Yuk, ka dieu teh urang nanyakeun pesenan geus aya. Tuh, era urang ngaliwat ka ditu papangi jeung ciroro ngan kieu ya. Zaman doon. Oh, nya kitu mah pantes atuh masih ngerek baeud orek naon oge salakina. Oh, leung ai ukur baeud kitu mah atuh pasea teh. Henteu dordar maneh pabentor jeung naon. Kasebut sadar keneh ai ukur manyun kitu mah lalakina. Teu dianggap pasea atuh ai kitu mah sugan teh pasea dordar. Mun abah mah geus kudu ditalapung mah meureun maneh teh euy ai ngagaro ku parud maneh digasrok-gasrok mah. Sahanteuna wah beak atuh meureun euy eta alabatan naon beunang jeung daging-dagingna ku parud mah tuh ngagaro teh munafik jiga nama eta mah euy ieuna ngagaro dititahna teh jadi munafik daekna teh ngagaro ai ku parud kitu mah kan noh we ukur tiba manyun kitu mah jadi salakina kasebut sadar keneh lain pasea atuh kitu mah protes meureunan bakat ku nyeri heueuh lah.